Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng patepang dangu deui sareng Abah dina pidangan dongeng Sunda anu nyandak jejer carios Talaga Angker bagian ka-8. Kumaha daramang dulur-dulur Abah sadayana? Alhamdulillah, mudah-mudahan urang sadayana aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sateacana ieu dongeng dilajeng Abah nyuhunkeun pangrojong ti dulur-dulur Abah sadayana ku cara neken subscribe, like, share, sareng komen. Kangge lemangsungna karya-karya urang Sunda. Insyaallah Abah bakal nyerengan marengan para mitra satya di mana wae ayana. Hatur nuhun kana pangrojongna. Mangga atuh parmitra sadayana dongeng urang lajengkeun. Wilujeng ngabandungan dugikeun ka rengsena. Paramitra sadayana dongeng anu katunda dugi kanalika si Sari anu bade ngalahirkeun di garotong ku Usep jeung Sakir. Anu maksudna arek dibawa ka klinik. Bari jeung kaayaan tengah peuting. Ari si Damar jeung si Maya naluturkeun bari nyenteran jalan anu kacida poekna. Kacaritakeun si Sakir manehna kalap sabab aya anu ngagalapak luhureun sirahna dina tatangkalan. Otomatis Sakir teh kalap ngan bertak we Sakir teh lumpat bari jeung tetep nanggung mah. Atuh Usep anu aya di hareupna kadorong tolonjong Usep teh nolonjong, geduk Usep teh neunggar ka Damar. Damar oge nolonjong manehna. Geduk de Damar teh nyaeta neunggar ka si Maya. Atuh si Maya oge nolonjong manehna. Kubrag si Maya teh ragrag na kuba. Geus kitu mah bru Damar teh nambru nindihan si Maya. Ari Usep ngagubrag ka tukang sabab katarik ku tanggungan. Akhirna Usep ragrag nangkara. Disusul ku Sakir anu nyaeta kabawa ku tanggunganana ka hareup. Akhirna Sakir teh ragrag nindihan Usep anu nangkarak bengkang. Untungna si Sari mah teu niban lemah sabab tanggunganana ngait kana pagar sabelah. Ari anu sabelah deui ngait kana tangkal loak. Ari si Maya anu katindihan si Damar roroesan hayang hudang. Bari manehna ngomel ka salakina. Ari manehna naonan Damar make ngadorongkeun aing deuleu sia teh. Ieu leungeun aing jeung dengkul aing kuat pareurih. Jeung kunaon atuh sia teh ngadorongkeun aing? Jeung ka mana atuh ari si Sari? Hudang maneh Damar hudaan. Teangan si Sari dibawa ka mana atuh si Sari ku Mang Usep? Cik Maya bari rawah riwih. Ari si Damar hudang tuluy nyampeurkeun ka Maya bari pok ngomong. Hampura Mai, lain akang ngajak ngadorongkeun ka Maya tapi akang kateunggar ku Mang Usep. Duka kunaon Mang Usep aduh make neunggar. Cik si Damar bari culak cileuk neangan Mang Usep. Jeung Sakir bari suntar senter. Buru atuh Kang, susul karunya si Sari dibawa ka mana atuh? Cik Maya bari terus gegeruan ka Sari. Sari, tungguan ieu teh Sari. Tungguan Sari ieu teh. Mang Usep, Mang Sakir, tungguan atuh kuring atuh. Di mana atuh Mang Usep teh? Mang Sakir. Duanana gogorowokan dina poekna peuting. Keur aya dina kaayaan melang, Maya jeung Damar hawar-hawar. Kadenge aya anu humarurung. Sorana mah nyaeta sora Sari. Aduh teh, teu kuat teh Sari teu kuat teh. Tulungan Sari teh. Tulungan teh. Ngadenge aya sora, Maya jeung Damar baheula heula muru ka datangna eta sora. Barang disenteran ku Damar, breh katempo ku Damar jeung ku Maya si Sari keur ngagulayun dina sarung. Nyangsang dina pagar. Tuluy dibaruru ku Maya jeung Damar. Pok Maya nyarita bari rawah riwih.
Astagfirullahaladzim. Sari ieu teteh sing sabar sar. Duh kutara rega tega teuing atuh aing Mang Usep jeung Mang Sakir. Mun embung nganterkeun mah atuh ngomong atuh ulah kieu carana. Cik Maya bari nangkep ka Sari anu ngagulai. Teh Sari tong ditinggalkeun teh, beuteung Sari nyeri pisan teh. Cik Sari bari nyekelan leungeun Maya. Moal Sar, teteh oge moal ninggalkeun Sari. Tetehnya ka Sari. Cik Maya bari ngelus-ngelus buuk Sari. Keur kitu kadenge aya anu ting gerendeng. Si horeng anu sing gerendeng teh nyaeta Usep keur ngomelan Sakir. Sabab Usep mah ragragna dina kamalir sisi jalan bari jeung ditindihan ku Sakir. Jadi moal mentak kapanggih di teangan oge. Usep nyarita, Sue aing, sial aing. Gusti tangkep di wae aing ku si goblok. Aduh, nah sia teh ku burung-burung teuing atuh kir. Sakali deui nangkep ka aing, awas. Digebrok sia ku aing. Cik Usep sewot ka Sakir. Ari Sakir anu karak muniang nyarita. Aduh. Maafin Sep, maafin aku Sep. Aduh, kuring hilap. Alah, hilap gayana sia. Tara mandi oge sia. Segala ngomong hilap. Cik Usep gemes pisan jigana ka Sakir. Keur kitu torojol damar datang. Keur naraon di dinya Mang? Jeung kunaon tadi neunggar ka kuring? Tuh pamajikan kuring meuni kuat bararen. Da labuh mah nama katenggar ku kuring. Ulah kitu Mang ah. Cik damar nyeksekan ka Usep. Ari Usep diomong kitu teu narima. Lain kuring aja neunggar ka maneh Mar. Tuh si gelo kalap deui ngadon nyontrungkeun aing. Geus kitu nangkep deui ka aing. Heuh. Geus aing nyekek we aing mah. Cik Usep nerangkeun kajadian anu sabenerna. Oh gitu. Lain itu karunya si Sari kuring mah Mang. Cik si damar mikarunya ka Sari. Ari Usep ngajawab. Nya. Asa ku poho kuring teh Mar. Hai bur karunya si Sari urang gotong deui tapi ulah jeung si bencong jeung maneh weh nanggungna Mar. Cik Usep bari muru ka si Sari. Geus kitu mah bring kabehanana oge neruskeun perjalananana nuju ka klinikna bidan lina. Peuting biki jempling, untungna bulan sapasi nyaangan poekna peuting. Jalma nu opat laleumpang nuju ka klinikna bidan Linda. Anu jarakna lumayan jauh. Ari si Sari anu keur ngarasakeun beuteungna, anu kacida nyerina, adug belajar dina ayunan samping anu ditanggung ku damar jeung Usep. Sari nyaeta manehna adug-adugan bari ceurik ngebanging. Aduh, teh tulungan teh Sari tulungan nyeri aduh teh. Tong dikieu-kieukeun atuh urang ampun teh. Ulah diborgol teh. Tulungan Kang Anto, tulungan Kang. Cik Sari bari adug-adugan jeung nyaritana ka mana karep. Katambah keur kitu teh reup langit teh angkeup ku pihujane. Atuh peuting teh kacida poekna. Geus kitu hiuk di angin liliwungan, tatangkalan pating plenoy. Teu saeutik dahan kai anu peunggas. Nempo kitu Usep nyarita setengah gempeur. Heup. Reg sarere. Awas. Hati-hati kabehanana ieu. Cik Usep. Ari damar tumanya. Kumaha atuh urang Mang? Geun kaayan teh kos kieu ieu. Cik damar gugup. Tahan heula Mar. Kuring ngarasa ieu lain sambarangan. Tu tempok langit man hideung kitu.
sok anu mawa senter ti heula hayu bari kabeh sok hayu babacaan ulah lemor ceuk Usep ngilingan ka sararea katambah keur kitu teh jerit sari teh ngajerit bari nyebut ngaran Anto. Tulungan ampun Kang Anto, tulungan Kang Anto, Kang Anto tulung. Cik sari bari nyekelan beuteungna. Kuniang sari teh udang. Ari kuno opatan mah tepati katempo da kacidak poek. Jurung kunung sari teh udang tina samping ayunanana. Geus kitu berengbeng sari teh lumpat jiga anu teu sadar. Kareret ku Maya aya anu ngolepat. Maya ngagorowo ka si Damar. Kang Damar, si sari lumpat Kang. Ngadenge kitu Damar kaget. Mang, coba senter Mang. Si sari lumpat cenah Mang. Cuk kamujikeun kuring. Mana Mang? Ngadenge kitu sakir rikat tuluy nyenteran batrena. Bener weh si sari teh lumpat. Tarik pisan. Ngan sarerea kaget sabab si sari lumpatna ka jalan anu arahna ka talaga. Para mitra sadayana, atuh nempo kitu sarerea panik. Untung Usep anu rada ngarti kana kaayaan pok nyarita. Maya, Damar, maneh tong udag. Keun kuring jeung sakir nu udag. Maneh cari cing di dieu nya. Kir, hayu. Cek Mang Usep ngajak Sakir. Ari Sakir colong nanya. Bari nanya. Kamana Sep? Cek Sakir. Yeh, ari sia Kir. Mani teu neuleu kana urusan. Ieu teh keur penting, tur genting ieu teh. Masih keneh bodoh sia mah. Yeh, ari si Usep. Masih keneh pentingan ngudag si Sari atuh. Ayo tong dililakeun. Bisi kumaha hamai. Cek Sakir ngelingan ka Usep. Ari Usep narik napas bangun eungap. Hayu. Cek Usep bari beretek duanana lalumpatan ngudag si Sari anu lumpat nuju ka talaga. Ari si Damar jeung si Maya cari cing dadi caram ku Usep ulah ngilu ngudag. Usep jeung Sakir garancangna kerahanan lalumpatanana. Teu lila oge jog, duanana anjog ka talaga. Tuluy duanana suntar senter nyenteran sakuriling talaga. Barang sagere nyenteran ka tengah talaga, duanana olokok bengong. Sabab katempo ku nu duaan si Sari teh keur leumpang di tengah talaga nuju ka sisi. Sanggeus aya di sisi tuluy nyampeurkeun ka Usep jeung Sakir. Sanggeus deket pok si Sari teh nanya. Mang Usep, Mang Sakir, anterkeun atuh Sari. Usep ngajawab. Anterkeun ka mana Sar? Cik Usep. Ari Sari ngajawab deui. Ka imah Sari. Ngan Sari teu kuat leumpang hayang digandong. Cik Sari. Ari Usep nyarita. Hayu, tapi pan maneh teh Sar, reka klinik yo. Rek ngalahirkeun oge. Ceuk Usep. Ari Sari ngajawab. Ari satadina mah kitu, tapi ayeuna beuteung Sari geus teu nyeri deui, mending balik ka imah. Ceuk Sari. Ari Usep teu loba carita deui, malah pok ka Sakir. Gir. Wayahna euy, panggandongkeun si Sari. Ke lamun maneh geus tape digantian ku kuring. Cik Mang Usep. Ari Sakir nembala. Maneh we heula atuh. Maneh heula sebah. Ketas maneh keur kurang. Jawab Sakir. Ngadenge anu pahiri-hiri Sari nyarita. Nyenggeus atuh hari teu darek mah kajian kuring. Rek balik ngorondang we ah. Cik Sari bari longko maksudna arek ngorondang. Nempok itu Usep tetegalkeun ka Sari ngan hauk nyentak ka Sakir. Kira-kira atuh sia teh rek tega sia nempo si Sari ngorondang ha? Ulang Sar. Hai jeung kuring. Urang gandong.
Cik Mang Usep ari sakir era meureun dikitukeun teh. Hayu tuh, ayo jeung kuring we. Jeung kuring we sar. Cik sakir bari langsung nagok. Lempok itu sari atoh tuluy naik ka tonggong sakir. Geus kitu mah bring duanana arinit ninggalkeun taraga. Para mitra sadayana ayeuna urang kocapkeun damar jeung Maya. Saditinggalkeun ku Usep jeung sakir duanana teu geunah hate. Sok sieun si Sari kumaha onam. Pok Maya nyarita ka salakir. Kang, kumaha ari geus kieu? Maya masuk sieun si Sari teh nekat we. Maksud Maya naon? Cik Damar. Ih, mun teu ngarti akang mah. Kali itu teh kata laga kan? Cik Maya setengah kesel. Ari Damar ngajawab. Nya, akang oge nyaho. Ari kitu kumaha? Cik Damar. Yeh, ari Kang Damar, yeuh. Kumaha mun si Sari teh nekat ngegejeburkeun awakna. Naon balukarna? Cik Maya nerangkeun ka melang. Damar ngahulang teu lila nyarita deui. Oh, ari maneh mah nya paling oge barasih meureunan. Cik si Damar sangeunahna. Ngadenge kitu Maya kesel ngan gablok tonggong si Damar digebug. Atuh si Damar teh mun ngagoak. Aduh, ari sia Maya. Aduh, make ngagebug ka aing. Teling itu sia teh. Aduh, cik si Damar. Ngomelan ka pamajikan. Tudak Kang Damar mah mani teu ngarti-ngarti, teu boga kamelang. Geus salakina oge enggeus nepikeun ka eueuhna. Kumaha ayeuna mun pamajikanana? Tega, akang mah tega. Cik Maya nyarita. Bari nyinghat. Lain akang eueuh kamelang Mai. Pan Mang Sakir jeung Mang Usep keur nyusul. Urang doakeun we. Sangkan si Sari teh salamet. Lain klepak-klepok ka salaki kitu. Cik si Damar bari nyekelan cangkengna. Keur hoghag kitu kurunyung tinu poek teh aya anu datang nyampeurkeun ka dieu. Barang disidik-sidik si horeng eta teh si Sari bari nyekelan beuteungna. Atuh Maya teh kuat curinghat bari ngarontok. Sari adi teteh tas di mana atuh maneh teh aing mah mani pikamelangeun. Mana Mang Usep jeung Mang Sakir? Hah? Cik Maya muruluk ku pertanyaan. Sanggeus yakin yen eta teh si Sari. Ari Sari ngajawab. Teh, tadi Sari ukur hayang kahampangan. Eta teh jauh ukur kahalangan tangkal eta tah. Ari kitu aya naon teh? Sari malik nanya, bari tetep pupuringis. Maya jeung Damar ting haruleng. Dina kaayaan ting haruleng, Sari muringis bangun nyeri. Teh, ieu beuteung Sari nyeri. Balik we teh, ulang balik yuk. Cik Sari ari Maya samar pola, komo si Damar. Tapi Maya encer oge otakna pok ka Damar. Maya teh nyarita. Kang, cekal tungtung awi itu tuh. Hayu, keun Maya nu ieu. Sar, sok asup deui ka sarung. Hayu. Cik Maya marentah. Ari Damar ngagugu karena omongan Maya. Kitu deui si Sari. Geus kitu mah Damar nanya, sanggeus si Sari aya di jero sarung bari jeung ditanggung jiga tadi. Ari geus kieu kumaha Mai? Lengkahkeun sukuna sok, leumpang Kang. Ka mana Mai? Ka klinik, buru. Cik Maya. Geus kitu mah si Damar oge ngarti. Akhirna bring duanana teh laleumpang. Si Sari ditanggung ku Maya jeung Damar. Bari jeung rarang-rorong da puguh poek. Nuju ka klinikna Bidan Linda. Waktosna parmitra sadayana.
cag atuh urang tunda pedaran dongeng urang ieu. Insyaallah urang patepangdang udah di galura sareng waktos anu sami. Ku kituna Abah nyuhun punten dina kalepatan oge kaluputan. Wilujeng kantun kasadayana permios.